dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng para mitra dina basa Sunda. Ai dongeng enteng mah pasti dina basa Sunda atuh tos kedah dijelaskeun deui cenah para wargi memang leres. Para mitra dongeng anu judulna Musuh Warisan Urang Hanca urang teraskeun ayeuna teh mincak bagian ka-41. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu tebihna nu caketna nu ngadangukeun di acara. Upami teu lepat mah dongeng teh parantos dugi ka nalika urang nuju neraskeun pangalaman Citrasenanya. Mangga urang teraskeun deui para mitra etang-etang hiburan pang beberahmana. Atuh langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang ngeumakeun hapunten. Mangga wilujeng ngadangukeun wae dongeng anu judulna Musuh Warisan Karya Ki Duksa bagian ka-41. Para mitra kaum dangu, heuleut kira-kira saparapat jam. Srog duanana anyog ka hiji tempat nu rada negla, kaditu ka dieu plung-plong teu loba tatangkalan nu ngahalangan. Nu aya di dinya lolobana mah eurih jeung kaso wungkul. Lantaran geus ngarasa aman reg si Jured eureun lumpatna, koloyong brek diuk dina jukut nu ngampar di dinya. Lila puceng Citrasena oge nepi ka dinya dalig-deug bru Citrasena ngarubuhkeun awakna tina bakat tingkulung se beakeun tanaga. Duanana para mitra meunang sajongjongan mangga haruleng we bari ngalungsar. Napa sarua ngaharegak dada katara turu naek sungut salawak sarta letah sinangelel. Sanajan dina waktu harita teh para mitra sadaya. Peuting kesang mah teu burung juuh ngagarajag. Hiliwir aya angin peuting nebak kana dada si Jured jeung Citrasena. Karasa meni nyecep tembus kana sungsung balung. Horeng harita teh geus wanci tengah peuting, malah bulan oge geus mengok ngulon. Hari bentang timur geus mimiti moncorong ti beulah wetan tekung silila pok si Jured ngamimitian cumarita. Ujang, waduh, gara-gara curig kiciwis, urang jadi katalangsara. Tadi umpat setengah modar bari jeung teu meunang hasil. Jauhna di tempat ini tengah jauh 15 rengka. Eta teh hiji pagawean ukan sida matak ngerakeunana lamun kanyahoan ku jelema sejen manyang. Atuh kaduana, urang teh geus meres tanaga, lumpat sakalumpat lampet bari jeung teu puguh mimitina. Tah, kulantaran kitu mangrek nanya ka Ujang. Naon sabenerna nu dipikasieun ku Ujang? Sieun nyuri atawa sieun naon? Ceuk si Jured bari ngareret ka Citrasena. Nu harita keur ngahuleng barang ditanya kitu ku si Jured cengkat Citrasena sarta pok nyarita. Mang Jured, pertanyaan Mang Jured ku kuring moal ka dijawab. Lantaran sakuluna mah kuring nu nanya kitu. Sabab nu panggeulana lumpat teh Mang Jured. Ki kuring rek nanya, naon sababna abangna lumpat teh? Nah sieun jurig atawa liliwa? Ceuk Citrasena kalah kamalik nanya. Kasih Jured bari molohok atuh si Jured ge colohok ditanya kitu teh. Sajongjongan mah duanana silih pelong we teu lila pok si Jured cumarita deui. Bener nya. Mang rumah saya nu mah menggeula lumpat teh. Nyamang dae teh ngadengin ngagoro basa tuh mang teh. Ari panjenengan mang teh jurig. Nya gancang lumpat teu mikir deui. Lantaran sok sieun kawas di heula jadi kasiksa mang teh. Tapi naon sababna Ujang make nuturkeun? Ih, ari Mang Jured. Sah nu daek nepungan jurig sosoranganan. Ari Mang Jured lumpat mah nya lumpat we kuring ge. Tah sieun atuh. Unya syukur atuh ari Ujang aya kamajuan mah. Lantaran ku ayeuna kajadian ieu teh aya kauntungan pikeun urang. Naon kauntunganana? Cek Citrasena semu kaget. Si Jured teu buru-buru ngajawab kalah kaca kakak seuri jiga nu ngarasa bunga. Citrasena beuki kaget teu nempo si Jured seuri. Tapi teu nyarita kalah kamolohok we ka si Jured. Teu dilapok si Jured nyarita sorana tatag teu jiga-jiga tas meunang ka sieun. Aya dua kauntungan yang kahiji Ujang jadi percaya jeung sieun ku jurig. Apaan sampe memang anu kitu mah Ujang teu percaya. Malah make nantang sagala. Tah, kulantaran kitu engke deui di mana anu aya kajadian kitu lebih hati-hati. Ujang moal somong meureun moal sompral, moal suaban jeung moal bawanianan. Atuh kaduana sacara teu dihaja urang teh geus bisa nyorang jalan kalawan gancang. Sabab lamun ngahaja-haja lumpat macan pudaek. Tah kulantaran kitu perjalanan urang teh jadi lebih gancang.
Malah jika nages leuwih ti satengahna perjalanan urang teh. Moal dilari ge tantu bakal nepi ka lembur. Sakitu kauntungan teh jang. Cek si Jured bari nyerenge. Citrasena jadi kabawakeun seuri sarta pok nyarita semu gumbira. Bener mang. Tapi mudah-mudahan we moal papanggih deui jeung jurig lah. Ulah urang geureuy deui mang. Ulah lila teuing geureun ieu bisin cilaka ieu. Buntu kalakuan ke. Cek Citrasena bari jung nangtung. Terus meresan papakeanana geus kitu mah si Jured ge nangtung. Memeh indit pok si Jured nyarita. Ya mudah-mudahan we ulah papanggih deui jang. Ngan samemeh miang deui mangke amanat heula ka ujang. Pising ke manggih nu sarupa jeung tadi omat sing nurut kana papatah mangnya. Pokokna mah pasrahkeun ka mang ngapikeun yang hareupanana. Sakitu we jang. Nyalah, nya kahartilah ku kuring oge. Sok atuh geura ngalengkah kadinya. Kuring mah rek nuturkeun we paneuri sok. Heueuh hayulah. Jawab si Jured para mitra bari terus ngamimitia deui leumpang. Neruskeun lalampahanana. Gancangna carita harita si Jured ini dituturkeun ku Citrasena. Sajeroning leumpang duanana jarempe bae gaya nu nyarita. Heuleut 2 jam ti harita bentang timur nu moncorong ti belah wetan geus luhur pisan. Angin peuting karasana beuki tiis lamun di pilemburan mah harita teh tantu geus reang sora hayam nu kongkorongo. Harita teh geus wanci janari leutik. Peuting geus ngagayuh ka subuh sarta beurang tereh datang. Malah bulan oge geus ngulon pisan sabelah deui nyumput dina sela-sela mega. Teu matak heran lamun caangna jadi surem. Tatangkalan ngan kaciri pating belebegna wungkul. Dina kaayaan kitu cungung kadenge sora anjing nu babaung dibarengan ku sora angin hawar-hawar ti kajauhan. Pok Citrasena nyarita ka si Jured. Mang Jured, aya deui sora anjing dah. Boa-boa rek aya deui jurig dah. Sieun kuring mamang. Cek Citrasena bari terus leumpang di gancangan. Miheulaan ka si Jured leumpang jadi ngareneng jeung si Jured. Pandeuri embung ti heula embung lalampahan Citrasena jiga balik deui ka jaman keur budak. Ari si Jured pok nyarita. Wah, ulah diwawas jang eta mah sora anjing babaung ge da moal matak naon-naon bari oge. Lenteureun peuting geus ngagayuh ka subuh ieu teh. Para jin, para jurig, para setan, para siluman geus usung baralik wayah kieu mah. Nu matak teu kudu sieun da moal naon-naon. Keun emang tanggung jawab lah pokona mah. Cek si Jured bari ngareret ka Citrasena. Caritaanana jiga nu heueuh ngabubungah ka Citrasena. Ngadenge kitu Citrasena rada tenang pok nyarita deui. Oh syukur atuh ari kitu mamang. Tapi urang teh manggih jalan jaga ki mang ka mana urang nincak ieu? Ka Keja atawa ka Katuhu? Keke heula jang. Eureun heula mending oge lah. Nah, mang rada bingung ya. Dibere jalan 2 kieu mah. Lantaran bari tonggangan hiji jalan palebah dieu teh. Keke sabar ulang. Si suganan aya tanda-tanda nu hade. Jawab si Jured bari neuteup ka jalan anu cagak. Citrasena teu cicingeun manehna ge terus rarat-reret nempuan kaayaan di dinya. Susuganan aya tanda-tanda. Atuh si Jured sarua di rarat-reret jiga aya nu diteangan. Jiga geus kitu kuduna di jalan nu beulah Katuhu harita terentang-rentang aya hiji nini di samping jangkung. Gelung jucung ngelek boboko buntung ngajingjing lodong. Nempo aya nini-nini Citrasena ngaranyung. Sajongjongan memolohok kanu keur leumpang. Sedang si Jured keur melong ka tempat sejet. Tekung silila Citrasena sadar pok nyarita ka si Jured haharebosan. Mang Jured, itu aya nini-nini kolot mang. Kayak kacai sigana lantaran memawa lodong wadah cai jeung ngelek boboko. Ceuk Citrasena bari nunjuk nini-nini. Gancang pusi Jured disidikeun sarta pok ngajawab semu bunga campur kaget. Nya jang, aduh, kabeneran ye. Sigana urang teh geus deukeut ka lembur ye, lembur babakan. Tantu nini-nini teh kacai. Geus subuh da ieu teh. Tah kulantaran kitu, geus tantu ieu jalan nu kudu disoran ku urang teh, jalan ka Katuhu jang. Kabeneran pisan ye. Yeuh, urang geureuy deui. Cek si Jured. Bari terus ngamimitian ngalengkah tapi gancang ku Citrasena di halangan. Pok Citrasena nyarita semunu ngarasa lewang. Keula ulah buru busumang. Urang kudu asak mikir dina perkara kieu mah yeuh. Itu dina kaayaan peuting yeuh katurug-turug urang teh can apal pisan di daerah ieu. Kumaha lamun eta nini-nini teh siluman?
kumaha lamun aden-aden tukang asuh mau? Wah, ujang mah cek mana tadi pasrahkeun perkara ieu mah ka emang. Ujang mau loba pikiran bari oge. Keun kumaha emang we pokona mah lah. Pokona mah ujang mah terima beres we. Yuk ini jang. Nah, yuk atuh ari kitu mah. Tapi awas Mang Juret je kudu tanggung jawab ye lamun aya naon. Sok Mang Juret heula. Hayu, ulah lila-lila eureun bari oge. Jawab si Juret bari terus ngaleos tidit pangheulana. Terus dituturkeun ku Citrasena. Duanana laleumpang mending agardi gagah naker. Ku si Juret jeung Citrasena. Nini teh diawaskeun tetela mengkol ka hiji walungan leutik anu kabeneran teu jauh ti jalan. Tekung si Tepung jeung si Juret para mitrangan saukur katempo ti kajauhan. Tapi duanana jarongjon bae leumpang teu galider ngan taya nu nyarita jiga nu beakeun piomong. Heuleut sawatara waktu srog si Juret jeung Citrasena anyog ka sisi lembur. Sora hayam jago kongkorongok geus mimiti kadenge meuni reang. Suhunan imah geus mimiti aya nu katempo remeng-remeng. Atuh puguh we si Juret jeung Citrasena bungaheun malah pok si Juret nyarita. Duh, tempo suhunan imah jang. Apaan teu nyalahan hitungan mang mah. Teteh lapisan urang geus nepi ka hiji lemur. Ieu teh hiji kauntungan pikeun urang mah jang. Kahiji bakal bisa reureuh bari neangan dahareun. Lantaran sok aya nu dagang surabi atawa bajigur. Atuh kaduana urang teh bakal bisa ngalenyap heula sakedeung. Urang neangan garduh rona, kumaha satuju jang? Cek si Juret ngareret ka Citrasena. Ari sukuna mah anger bae leumpang, da puguh satuju mah. Urang geus sarua ngarasa lapar ieu. Malah tunuh deui ayo ah, gancangan leumpang. Cek Citrasena bari jolat-jolat lengkahna di panjangan. Ari geus manggih lemur mah leumpang na embung paneuri, atuh si Juret nyerengeh pok nyarita. Syukur ari satuju mah jang. Nu mata kari kakolot kudu percaya. Yuk jang, gancangan. Jawab si Juret bari ngagedig leumpang gancang naker. Tekung silila para mitra srog si Juret jeung Citrasena terepi ka jero lembur. Tetera eta lembur teh rada gede, imahna kerep sarta jalan but-bat mata kuaas. Ngan kulantaran peuting keneh harita can katempo aya jalma nu ngulampreng, nu kadengengan reangna sora gaang patarik-tarik jeung sora jangkrik. Sanggeus leumpang kira-kira 50 lengkah di jero lembur, breh ku si Juret katempo aya cahaya lampu cempor ti kajauhan. Malah Citrasena ge nyahueun. Gancang duanana mareru ka lembur datangna cahaya. Barang geus tepi breh katempo aya hiji lalaki tengah tubuh keur diuk nyang hareupan tanggungan bajigur. Lampu cemporna rada kakalicesan katebak angin, tapi teu daek pareum. Ari nu bogana rada lelenggutan jiga nu tunuh keneh. Sedang si Juret jeung Citrasena terus nyarimpang sarta pok si Juret uluk salam. Punten Bapak, bade ngiring-ngireureuh jajan bajigur ya. Cek si Juret bari gek diuk dina bangku nu aya di dinya. Kitu deui Citrasena nurutan diuk tukang bajigur pok ngajawab semu bungaheun pisan. Oh, Bang Hajang mak ceralik. Madamel 2 gelas bajigur ya. Jawab tukang bajigur bari terus malik nanya. Muhun Mang, Bapak, sok ngadamal 2 gelas. Sing seur cangkalengna ari caina mah ulah. Cek si Juret bari kop. Nyokot kulub jauh sasiki tukang bajigur nu tadi geus rek nyiuk bajigur teh ngarandeg heula. Pok nanya ka si Juret. Kumaha Jang? Kupingan teh cangkalengna sina seur ari caina ulah. Nah kumari ujang aturuk kalaupun Mang. Cek si tukang bajigur. Bari neuteup ka si Juret cakakak si Juret seuri. Punten Mang lah. Kilap kuring teh. Maksud teh kieu cangkalengna sing seueur caina ulah sakedik kitu. Oh, sapinuhna gelas we nyajangnya. Da bajigur mah teu tiasa dipunjungkeun ka waslotek. Cek tukang bajigur. Ngawadahan bajigur 2 gelas. Sok ditunaan hareupeun si Juret jeung Citrasena kalawan teu kudu dimangakeun deui. Gancang si Juret jeung Citrasena narimakeun. Sanajan panas keneh dikeureueuh diinum, maklum nu lapar teh tas leumpang jauh. Jigana teh bangun narikmateun pisan meuni suruput-suruput. Selang-selang tina nginum bajigur. Pok si Juret nyarita ka tukang bajigur para mitra, sora ngosom sabab ngadahar kulub jauh kapas. Kumaha atuh para mitra si Juret teh nyarita na harita. Mang, kuringnya sabuting jebut. Lempang mapai-mapai leuweung. Teu manggih jelema, teu manggih warung deui.
lantaran kakalaya na tapi kalau boleh tak berjalan ayah mamang ke dagang bajigur muni ayah di umur kuing deh lantaran ke apa mangidu dagang deh dah ayah na kuring nanya ke mamang itu lemur naon ngaranna teh cek si Jured bari neuteup ka tukang bajigur pok nu ditanya ngajawab lamun desa lama itu lemur Citegal Gede jang desana Lebak Nyawa kecamatan Leuwi Pati kitu sakanya homang mah har nah mah jeung ragu-ragu ari mamang lain ulang kieu kieu make nyebutkeun lamun teh salah segala lupa mah cek si Jured para mitra semu kaget ngadahar kulub cau eureun heula ari panon molohok ka tukang bajigur pok tukang bajigur ngajawab deui ari mamang ubara ka dieu teh malah anyar kene jadi can pati wabuh can apal kana ngaran-ngaran tempat di dieu kitu sababna teh jang ari ujang urang mana reka mana dan tas di mana deui tukang bajigur malik nanya panon celong meletet ka si Jured oh itu Ranti aduh gitu mah ai kuing mah asa Cilemur Ciaur desa Ciawitali kecamatan Cidamiang nurek ditemu teh ka Lemur Ciborelang desa Ciborelang kecamatan Cibelang gitu jang cek si Jured kalem boyo udah jauh Lemur teh atuh dituju teh jauh deui sabaraha poe di jalanna jeung ngaliwatan jalan mana deui ubuh jauh mamang malah kuring geus ambil rumah bae saboy sabeuting jeung baju geureuh ka dieu bang mangajang mangga aduh jimat bajigur aduh mangkani nu dituju jauh kene da eta tuh teu boga kendaraan cacak lamun boga kuda mah kos batur jiga da saboy-saboting ge anyog ka Ciborelang teh ari jalan nu diliwatan ka ditu tuh bapai geger gunung bedil nyorang tegal merobos kebon cek si Jured bari suruput minum di bajigurna waduh nah geuning lu dengan ujang ngaliwat karinya penting-penting mang mah boro-boro duaan sanajan 10 urang ge cantang tua ni na teu sieun ujang cek tukang bajigur bari melong sieun naon bari oge ya ina mah geus aman teu aya naon-naon lamun bareto zaman gorombolan nya beurit palebadinya teh ari ayeuna mah paling-paling dipegat bagong meureun atawa dipegat sare bulan nah di bareto sok kumaha jang nah sok loba kitu nu dipaehan dibegal atawa dirampok teu ngarti mang mah alah jadi cik mang bere nyaho atuh hitung-hitung ngababerah tiris ieu we hawa tiris ye cek tukang bajigur bari ngised diukna nyot rokok kawungna serebung pramitra haseupna teh nepi ka mulek ari si Jured memeh ngajawab meakeun heula bajigur anu ngantinga saparapat gelas geus kitu pok nyarita nu matak mang bari toba ngaliwat ka palebadinya teh teu aman mang lantaran minang dipegat ku gerombolan utamana mah lamun lempang peuting kawas kuring tadi cenah cekolot eta ge sok aya nu dipencit sok aya nu dibaset sok aya nu dikaliakeun di cenah sok aya nu dibuntungan sukuna kitu malah sok aya sawatara jelema anu manggihan pangang orok cenah di jalan tapi ceuk beja eta ge ari kuring mah teu kungsi manggihan da kulantaran kitu daerah eta teh kacida sangatna tarayeun wani ngaliwat cenah kadinya teh mah luang waktu ti beuting mah ari ayeuna mah lah daya naon-naon geuning kuring balagar keneh ye cek si Jured bari nyoro ududeun tukang bajigur terus dilinting sut diseungeut serebung haseupna meuni mulek Allah nepi ka kitu eta pangalaman cik sabajabat nu geus disebutan tadi naon deui nu kungsi kajadian teh cenah cek tukang bajigur bangun penasaran panon neuteub seukeut ka si Jured kitu deui ka Citrasena nu tita tadi ngadedengekeun teh melong bae ka si Jured jiga nu penasaran pok si Jured nyarita deui memang atuh aya nu leuwih serem malah sok maluringkak bulu-buluk mang lantaran sajabat nu geus disebut tadi teh aya oge nu diteuk-teuk beheungna cenah terus sirah jeung awakna dipisahkeun malah kungsi aya hiji mayit anu kapanggih kudu ngaliwat ngan awakna wungkul sedang sirahna mah teu kapanggih digana dipisahkeun jauhna keur kitu sakitu mah cek si Jured bari nepak reungit nu nyocok kana pipina jep sajongjongan mah jempe hawar-hawar sora anjing babaung dipiring ku sora jangkrik
dialokan kukang kengkong na sora bangkong di pasawahan nu teu jauh tidinya. Citrasena geus ngarasa sowaku kasieun harita teh meuni rempad-rempon. Diukna teu daek cicing jiga nu ateul bujur. Jajantung ratung tutunggulan teu pupuguh. Ras inget kajurig kiciwis atuh puriding bulu punukna harudang deui. Citrasena gawena rarat reret bari ngusapan punuk. Red kasih jured red ka tukang bajigur terus ngusap beungeut bari ngarenghap narik napas panjang. Teu lila pok tukang bajigur nyarita, sora rada ngirung bari jiga nu dipengek. Gitu jang. Ari sirah mang dikamayakeun mijeunna nya. Cik beja aja, cek tukang bajigur. Si jured jeung Citrasena meuli ngarenjag barang ngadenge kitu. Red duana ngaret ka tukang bajigur barang breh si jured jeung Citrasena meuli ngagurubung tina bakat tingku kaget. Lantaran tukang bajigur eueuh sirahan anu ayangan awakna we semetak tak kahanap. Katurug-turug keur kitu teh hiu kadenge sora angin meuli ngaguru. Sora anjing nu babaung meuni pating cungung matak lewang. Sakadapan mah duanana carolohok bengong bari ngajentul siga arca. Panon molotot teu ngiceup-ngiceup awak ngagibrig jiga nu muriang keur nirisan ari huntu norok tok kawas nu kabulusan. Kesang tiis nyorolok sakujur awak sanggeus rada lila si jured sadar kana kaayaan gero ngagorowok terus tarik pisan. Jurig bajigur cek jured bari kajeleng luncat treg-deg lumpat meniti buburannya. Lamun bisa mah bujurna hayang diheulakeun. Nempo si jured luncat terus mabur Citrasena ngagurubung asa kagebah. Kalayan teu loba pikir deui cileng manehna ge luncat darag-dag lumpat nuturkeun si jured anu ngagero. Mang, jagoan mang. Jagoan ulah ninggalkeun mang. Aya jurig bajigur. Cek Citrasena cileng lumpat bari siak. Hati para mitra lumpat nasa kalumpat lampet. Awak panas tiris kesang tiis nyorolok saluar awak. Si jured sanajan ngadenge Citrasena menta di daguan ge tetep lumpat. Pincakeun teu dipalire nu jadi tujuan si jured ngan hiji hayang buru-buru jauh tidinya. Bareng jeung pating bertekna nu lumpat cikiki kadenge nu nyeng sirikeun. Sora ngirung jiga sora kunti. Kadenge mata kukurayeun malah karasa ku si jured jeung Citrasena. Jiga nu nuturkeun nu seuri teh beuki tarik lumpatna, beuki tarik nu seuri. Malah jadi reang sagala aya pating cakakak pating cikiki. Anu ngajerit jeung anu ngabarakatak. Eta sora-sora awor jeung angin anu ngaguru dibarungku sora anjing babaung. Gayabag. Di luhureun si jured jeung Citrasena loba manuk gede pating kalayang. Sora jangjang pating hareos mata ketir. Puguh si jured jeung Citrasena meuli beuki sengut lumpatna. Malah keur kitu kadenge aya nu gageroan. Jured! Sena! Hadariyo, galiyo! Cek hiji sora di awang-awang kadengena nutur-tureun para mitra. Meniting saleor ka unggal madhab kadengena. Si jured jeung Citrasena ngadenge kitu si jured nemalan. Tuh, teu nyawa aing mah. Jurig bajigur tuh hulu sia mah tuh teangan we, usurangan sia teu nyaho. Teu nyaho aing mah teu nyaho. Aing teu nyaho sia. Tanyakeun ka Mang Jured. Citrasena ngagorowok tarik pisan. Lantaran lumpatna ditinggalkeun ku si jured. Barang ngadenge kitu si jured meuni curing hak reg lumpatna eureun terus malik ka tukang bari nyorongot ka Citrasena. Naon atuh teh jang? Heh, lamun mang dicekek jurig. Kecil teh ujang maka mang teh ulah kitu pamali nyewakeun mang ka jurig atuh. Cek si jured bari molotot. Tapi Citrasena tinggal jawab dereg-deg lumpat niheulaan si jured ngan sajorelat. Sanggeus si jured kaliwatan kakara Citrasena ngajawab sora ngagorowok pisan. Wah, paduli teuing dicekek jurig bajigur ge. Bunga ninggalkeun kopta Mang Jured cekek. Kuring mah teh nyaho bari noge jurig. Cek Citrasena bari jongjon lumpat. Penolih ka si jured ngadenge jawaban Citrasena sakitu mata keheuna gero si jured ngagorowok. Aduh, daek mah aing mah teh nyaho. Teu nyaho aing mah. Tah anu lumpat teh heula anu nyahoan mah bari naoge jurig. Cek si jured bari dereg-deg lumpat deui nuturkeun Citrasena. Keur kitu cikiki kadenge nu nyeng sirikeun. Si jured jeung Citrasena beuki tarik lalumpatna.
ngan anu pangheulana jadi Citrasena ayeuna mah bedana jauh pisan jeung si Jured. Puguh si Jured sieun ku 2 ku 3, tapi sok sanajan kitu tetep we lumpat sateker tanaga. Maksudna hayang ngeulaan Citrasena, tapi Citrasena lumpatna gancang pisan. Ngan hanya ka Citrasena lumpat nama pangkala. Hareupeunana rentang-rentang katempo anu ngabeleg-beg bodas. Dedegan jiga nini-nini nu tadi ngajingjing lodong teh ngan ayeuna marobah jiga rorongkong rupana bodas pikagilaeun. Leumpang henteu ngalengkah tapi ngageuleuyeung nyampeurkeun ka Citrasena nu keur lumpat tari. Kelilas rog pasaranog pisan jeung Citrasena, gebeg Citrasena ngarenyag, reg lumpatna eureun dadak-dadakan. Awak nyolontod ampir nubruk kana jurig bodas nu harita keur ngageuleuyeung. Bruk Citrasena namru tapi gancang hudang deui. Terus malik tereg-deg lumpat bari ngagero sateker tanaga. Wah, jurig bodas, cek Citrasena Pramitra. Bari ngarang-ngarangahkeun 2 leungeun kaluhur, celeng-celeng Citrasena luluncatan. Cikikik tukangeunana aya nu seuri mata keueung. Citrasena menit ti buburanyat balik deui mapag si Jured, nempo Citrasena balik deui si Jured bungaheun pok ngagero minangka mapanas ka Citrasena. Hek terasakeun nu mataku lah wawanianan heulaan kolot bari noge. Kumaha karasa? Pan kitu tah? Cek si Jured bari durug-dug lumpatna di gancangan. Maksudna hayang heulaan Citrasena teu lilas siut si Jured jeung Citrasena papaliwat. Si Jured lumpat milepas kantep teu ka rem. Citrasena geus jauh ninggalkeun si Jured. Barang breh ku si Jured katempo anu bodas keur ngageuleuyeung mapag manehna. Sorodot sukuna nyorodot lantaran keur lumpat tarik ngaradeg sekaligus. Gancang malik tereg-deg lumpat bari ngagero. Tulung! Ririwa, aduh ririwa, tulung! Jang dagwan lemang jang dagwan. Cek si Jured bari ngarangahkeun 2 leungeun kaluhur. Sedang Citrasena harita geus jauh balik deui ka urut tukang bajigur. Ngadenge si Jured menta tulung pok Citrasena ngajawab. Kop tamere Mang Jured, aing mah teu nyaho henteu, teu nyaho aing mah, tanyakeun ka Mang Jured da. Cek Citrasena. Bari jongjon ngabecir balik deui ka urut tadi. Si Jured manimurig dig nafsu ngadenge jawaban Citrasena, tapi teu bisa majar kumaha. Da puguh taya jalan pikeun males ka Citrasena. Mangka ningkeur kitu teh cikikik tukangeun si Jured aya nu seuri mata kukurayeun. Red si Jured maksakeun ngalieuk para mitra. Barang breh kebeg si Jured ngarenyag satakar kebek. Lantaran tetela si jurig bodas teh ngageuleuyeung tukangeunana jiga rek nyekek. Gero si Jured ngagero mata kuatir. Aduh, wah ampun, aduh, teu nyaho, aing mah teu nyaho. Tuh, kudu lumpat pangheulana. Ampun, tulung ririwa, aduh, tulung ririwa. Cek si Jured bari nunjuk ku 2 leungeun ka Citrasena nu harita geus jauh. Tapi aneh para mitra Citrasena mapag deui ririwa. Lantaran hareupeun tukang bajigur nu tadi teh keur ngengklak bari nanggung bajigur. Tanggungan bajigur. Sirah anger eueuh. Cek saliwat pananggungna teh dina mun-munan. Nempo kitu Citrasena ngoceak tarik pisan. Aduh, hulu bajigur. Aduh, ampun jurig. Aing mah teu nyaho hulu tukang bajigur. Hulu bajigur hulu. Ampun, bajigur hulu bajigur. Ampun Mang Jured. Hai, cek Citrasena ngomong pabaliwet. Reg lumpatna eureun terus malik dereg-deg lumpat nyampeurkeun ka si Jured. Dituturkeun ku tukang bajigur anu eueuh sirahan. Sedang si Jured ngabecir lumpat dituturkeun ku jerig rorongkong anu rupana bodas. Barang geus ampir tepung gero si Jured ngagero. Jang, aduh, tulungan Mang Jang, tulung Jang, itu aya jurig bodas. Aduh, tulung Mang Jang. Cek si Jured rangah. Napas geus ampir beak. Gancang ku Citrasena dijawab. Aduh, Mang Jured, tulungan Mang. Aya tukang bajigur nanyakeun hulu. Tulung, kuring mah teu nyaho mah. Benyakeun teu nyaho lah. Teu nyaho kuring mah. Cek Citrasena sarua ngarangahkeun 2 leungeun. Deleg-deg cager silih tubruk peledag tarang diadu leng 2 nana ngarasa lieur. Koloyong brak 2 nana rubuh terus ngarumpuyuk nyuuh dina taneuh. Cikikik aya sora nu sareuri meuni rame pating cirihil mata keueung. Seor aya angin, sora taneuh diawurkeun kana dangdaunan kadenge, katurug-turug dina kaayaan kitu reupoek meuni meredong.
bulan gesuruh bentang tayanu temung kabeh kalahkan namaan keung jeung sieun malah si Jured bujurna menigeus rame berat bret brot pating porobot kawas kenal pot butut kenal pot motor butut kat emah tambah pok kadenge sora tukang bajigur nu nanyakeun sirah sora anger ngirung mata keung nani sirah emang ngamanya ujang sirah emang kamanya sirah emang cenah para mitra bari ngadeukeutan ka si Jured jeung Citrasena jempe tukang bajigur pok aya nu nyarita sora hiji awewe nu geus nini datang sora ti tukangeun si Jured ujang kamanya kuning cuning ujang mangihan si Aki enjo kamanya nya incuning ye cik eta sora para mitra bari ngadeukeutan ka si Jured barang ngadenge anu nyarita kitu gabrug si Jured ngarontok ka Citrasena bari nyarita aduh jang cilaka jang urang dikepung ku jurig jarian jang aduh cilaka mang haring mang teh boga jurus keur ngalawan jurig aduh kudu kumaha nya urang ge jang eta ngaranggom jang hi ampun ding gurubug para mitra sadaya getek campur jeung rewas lantaran disangka mah ngarontok si tukang bajigur gero Citrasena ngoceak ngageroan si Jured aduh ampun Mang Jured tulung kuring diranggem tukang bajigur tulungan Mang cek Citrasena adu belajar hayang leupas tapi cangkengna ditangkep ku si Jured bari pok nyarita Mang jang lain tukang bajigur Mang ieu mah Mang Jured aduh cicing jang ulah ngamuk bising diranggem jurig cek si Jured para mitra bari ti pepereket nangkep cangkeng Citrasena lantaran memang reuas duanana oge para mitra anu mulia harita Citrasena nyarita oh Mang Jured ieu teh ulah kieu Mang ketek eta jurig rorongkong rek ngaranggem bunuk Mang tanya geura Mang tanya cek Citrasena bari gep manehna nangkep awak si Jured memeh si Jured nyarita pok si jurig rorongkong nanya ka si Jured Ujang, di kamanya kan itu nenek teh, cik nenek bejaan Ujang, di kamanya kan itu nenek. Cek eta sora para mitra sadaya meninong toreng ditompokeun kana ceuli si Jured. Ngadenge kitu si Jured beuki sieun tapi puncakna ka sieun si Jured jadi nekad pok malik nanya. Heh, jurig nenek ini? Saha itu nenek tadi? Cek si Jured bari ngarampaan pundukna pok aya nu nyarita pula-pula teh nyaho si Ujang mah incun ini teh lamun teh saya masih kuku dikamanakeun ha jawab nu ditanya bari terus nyikikik seuri mata keung gebeg si Jured ngagebeg satak rekebek pok nyarita bari ngadegdeg aduh ampun ini Jurig kuring mah teu wabuh yang si kukum ampun ini ampun kan itu gak sabaran kapal emang udah deket-deket ke kuring teu nyaho kuring mah teu nyaho jawab si Jured bari murunggul tina bakating ku sieun keur kitu cikikik aya nu seuri cep puduk si Jured aya nu ngarampa karasati is meuni nyecep kawas di tapelan es balok atuh gero si Jured ngoceak ngagudubung aduh ampun ulah maksa tuh jurig sia ulah maksa cek si Jured bari bluk nangkuban dina taneuh beungeut ditutupan ku dua dampaleungeun ari jempol dipake nyocokan liang ceuli maksudna mah hayang ulah ngadenge jeung ulah nempo bluk Citrasena oge nurutan nangkub dina kana tonggong si Jured duana ngadedempes we teu warani nyarita liang ceuli dicocokan rapet naker beungeut disumputkeun budi pisan ari bujur mah cule teh dipalire kulantaran teu dilayanan jiga mah jurig daerahkeun sorangan terus pating laleos ningalkeun si Jured jeung Citrasena nu keur narangkub dina taneuh jep teu ngadenge naon-naon hiliwir angin peuting nebak kana awak si Jured jeung Citrasena tapi duanana anger we teu usik-usik narangkub dina taneuh bari ngadagoan beurang heuleut sawatara waktu para mitra berai cahaya pajar hibar ti beulah wetan rupana beureum jeung koneng pating arudat dina sela-sela mega ipis berai subuh teh nyingrai malah tungtung namah jadi caang pisan
ngan panon poe can bijil gunung-gunung pating puyudun disalimut ku pepedut jiga nu tiris. Manuk saeran meni recet disarada patemalan jeung baturna pacampur jeung sora bangkong nu keur pesta di tengah sawah. Teu lila para mitra kurunyung teu aya hiji lalaki tengah tubuh leumpang ngadeukeutan si Jured jeung Citrasena. Dina cangkeng nyolegreng cangklek jeung peso sadap sora pating kolotrak jiga kolotok muning. Dina tak-tak nyorenang lodong parantinanian lahang kawung. Eta jalma beuki lila beuki deukeut bae ka si Jured. Tungtungna srog ka tempat si Jured jeung Citrasena nu masih keneh narangkuban jiga nu sare. Atureg eta jelema teh ngarandeg terus panon molotot kanu keur narangkuban, tapi jiga nu teu percaya kana tetempuan sorangan, gancang manehna ngusap beungeut sababaraha kali. Malah panon sababaraha kali dikodekan ku curugna, jiga nu keur micinan cileuh. Jigana eta jelema teh memeh indit nyadap teh, tibeung tacan si beungeut acan. Teu lilapok eta jelema ngagerendeng ngomong sorangan, ari panon anger we molotot ka si Jured jeung Citrasena. Ai, nah di dia aya manusia. Nah saha itu nya? Maranehna teh keur sare atawa cilaka? Ah, rada teu kaharti ya. Ciri kurang hudangkeun bisi meunang kacilakaan. Ceuk eta jalma. Bari porosot ngalaan lodong nu disorenang. Terus ditanggeuhkeun dina tunggul. Geus kitu katayep ngadeuketan si Jured jeung Citrasena. Eta jelema cingogo gigireun si Jured gap tonggong si Jured dirampak lalaunan maksudna mah hayang nyaho nah ngarenghap keneh atawa henteu. Tapi barang gap gero si Jured ngagorowok tarik pisan. Ampun Nini Jurid teu nyaho kuring haduh teu nyaho kuring mah teu wawuh jeung si kuku ampun ini ampun cek si Jured terus murungkul kawas kuku. Citrasena nu nangklok dina tanggong ngagugu di ngadublig ngagudi belag ka tukang. Tiloba pamolah gancang Citrasena murungkut. Terus buru-buru mubus ka handapeun cangkeng si Jured. Nu keur nongeng bari murungkul. Nampo kayan kitu si tukang sadap teh colohok. Tapi waktosna kabujeng seep para mitra. Dugi ka dieu bae heula anjing urang teraskeun deui. Dongeng nu judulna nyata musuh warisan karya Kileksa. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Mangga wilujeng kantun bae permiok.